dinten ieu putri kakasih bapa anu sakitu dinangna nengnena ku bapa bade dilepaskeun, bade ditikahkeun ka hiji jajaka pilihan hatena. Bapa ridho Pak? Ridho. Alhamdulillah. Bapa kalih ibu ridho lillahi ta'ala ngalepaskeun hidup. Mudah-mudahan bicarogen menja lalaki anu sajati, lalaki anu tanggung jawab, imam anu hade kanggo anjeunna, anu tiasa neraskeun kadeudeuh sareng kanyaah bapa sareng ibu. Ti kawit dinten ayeuna tanggal luar bapa dunya akhirat kanengja lungsur kanu janten carogena. Mangga pa ditiup. Bismillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, parantos ditiup. Hei umat kami, sanyanyana kami nyiptakeun anjeun ti hiji pamungkat sareng hiji istri anu ngajantenkeun anjeun berbangsa-bangsa jeung bersuku-suku. Neng, ayeuna mayun ka ibu hidup. Mangga ayeuna hidup nyuhunkeun dihabunkeun. Alhamdulillah, Neng tiasa ngawasi bapa sampean anu janten bapa. Sepuh sareng wargi sadayana anu parantos ngaluuhan ieu acara. Hatur punten tangtos salami mandu ieu acara. Seueur hal anu kirang sapagorod dina manah bapa sareng ibu sadaya. Hatur punten anu kasuhun cak urangkeun